Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh. Alhamdulillah dinten ayeuna sim kuring sejam midangkeun deui hanca anu katunda dinten kamari. Hanca dongeng Sunda anu kamari teh anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 28. Mugia ieu dongeng anu bade dipidangkeun ku sim kuring teh ngeunaan si Ebod Jago Tanjakan episode 28 teh janten panghibur kana kalbu oge pangbeuberah kana mana. Yo pemirsa supados teu nyangkorong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sesarengan kumaha jucungna ngeunaan si Ebod Jago Tanjakan episode 28 teh. Yuk mangga. Si Ebod ngagebeg tuluy malih ka tukang karah sora 2 sora anu aya di tukangan manehna. Barang breh teh katempo aya 2 jirim make teragos tur make baju sing sarua hideung. Anu hiji mah jangkung, nu hiji deui rada pendek. Pok anu jangkung teh ngomong ka manehna. Kumanyang nyerinya. Bongana atuh erek ngahalangan kana paniatan kuring doan ieu. Ceuk eta nu jangkung ngomongna teh kitu bari ditungtungan ku seuri. Sanggeus eta nu jangkung ngomong teh sabeulah-heunana anu rada pendek teh nu jangkung eta pok ngomong oge ka si Ebod. Akang mah nya kitu karunya tuh tingali eta teh rumaja keneh. Kang kumaya manya kudu ditanya sawae atau ditawaran heula kumaha cenah gabung jeung urang duaan. Kumaya Kang? Karunya ieu masih ngorak keneh kieu. Manya kudu taragat nyawa mah. Ceuk eta nu rada pendek ngomong kawas kitu kanu sisieuna anu lawih jangkung ti manehna. Pok anu jangkung teh ngomong deui ka sabeulah-heunana. Nya kitulah urang tawaran heula kumaha daekeun gabung teu nya. Jang make ngagulung wae atuh. Hadieu kurang doaan erek nawaran ka maneh. Maneh erek teu gabung jeung kuring doaan. Urang cokotan harta timah ieu. Sok buru kumaha tah? Ceuk eta nu jangkung mimiti nawaran ka si Ebod supaya bisa diajak badami babangsat ka teu nakioyo. Si Ebod ngadenge eta 2 jirim teh ngadon erek ngajak kana jalan anu teu bener. Si Ebod teh nembak. Nya boleh lah tapi ulah babangsat. Potong babangsat ieu mun erek mah menta. Ya karunya ieu nu boga imah teh geus aki-aki atuh nya oge menak tapi da apana dosa. Nah kan amang-amang bapak-bapak sahanya namanya teu bisa atuh jeung deui naon aduh nyari keneh ye nyanyaudan aduh make jeung main tunggu sagala adadak deui aduh cing tepangkeun nami teh satu rame atuh mun untuk ngagaruan ngaran mah nya. Ceuk si Ebod
balik nanya kawas gitu rek nepangkeun diri manehna tur silih ngenakeun diri eta dua jirim nembal ka si Ebot dimimitian kuno leuwih pendek tinu sabeuleunana. Ngagabah geusang atau lain dicokot mah lain ge ngabangsat atuh apanan bangsat nya teh kuring duaan teh antagonis panan. Kang kumaha ya geus katebak ningan ieu teh budak teh jawabanna teh ngadon kitu. Kumaha ya Kang sok atuh cek eta nu rada pendek bari nepak kana tak anu leuwih jangkung ti manehna. Coba ayeuna kumaneh tek coba kumaneh enak tawaran tadi pan ku akang geus ditawaran geningan gitu jawabanna cing kumaneh cing tawaran buru sugan we daekeun sok buru cek eta nu rada jangkung nitah kanu sabeuleheun nu rada pendek cenah ngajak si Ebot supaya gabung ngabangsat diteun padomokan Akioyo. Teuing atunya kurang cobaan lah. Jang kumaha rek tuh hayu orang cocok di mah ieu ya lumayan ke orang bagi-bagi. Sok buru atuh lah make jeung jawaban teh kos kitu ya teu tega ye urang duaan teh ye. Sok buru kumaha cing akang hayang ngadenge cek eta nu rada pendek nanya ka si Ebot nanya balik atuh da teu puas ku jawaban si Ebot anu tadi teh anu geus dijawab geus ditanya ku nu sabeuleheunna ku nu leuwih jangkung. Si Ebot ditanya di kawas kitu nembal bari tutunjuk semu kesel eta ge nembalna teh embung atuh mana kudu babangsat percuma urang atuh baheula ngaji di masjid di musola di tajuk ngan untuk ieu teh untuk masantren muring teh embung babangsat mah menta mun arek sok nah dibantu man kurang momen menta mah anjam sakieu mah da geus harare atuh nu di jero imah nage embung sok we embung kurang dia sajang halangan maraneh doang supaya tengah bangsa di imahnya itu nage geus teu bener maraneh doang mah amang-amang bapak-bapak lah bebas sasi ngaranna teh cing atuh rame atuh teu nepangkeun ngaran mah sok sasi ngaran teh amang-amang teh ya atuh lah yo kuring si Ebot ya mulina mangsu minta di dia bade ngajaga keamanan di wilayah dia khususnya di Imah Akioyo maraneh doan sok ngaran maneh saha cek si Ebot malik nanya kaduan eta ngadenge jawaban si Ebot kos gitu tur mengadon malik nanyakeun ngaranna pok anu pendek teh anu leuwih pendek tibatan anu jangkung eta teh anu make tregos tur make baju sing sarua hideung teh nembal ka si Ebot. Mana hayang nyaho yo kuring Raden Bareketek mun ieu lanceuk kuring ngaranna Raden Barakatak maneh embung kabung lajang kuring doan oke fine teu masalah whatever tapi maneh podo jadi bugang penting ayeuna ge lamun hayang nakawas kitu mah yo sia tarima sia panarajang ti kurung ya kajeleng eta mah anu leuwih pendek teh tibatan anu sabalaheuna
anu make targos oge sarua jeung make baju sing sarua hideung ngajorelat ngagajleng ka arah si Ebot bari rek manarajangkeun tajongana ka beungeut si Ebot. Si Ebot rada ngagebeg ka eta panarajang teh. Duh meh panarajang tajongan anu ti baju sing sarua hideung eta teh ngandung tenaga lapisan anu lumayan rohakana. Si Ebot nuncan siap masang kuda-kudana teh kapaksa tuh manehna teh kapaksa kudu nakis eta panarajang ti anu leuwih pendek tinu duaan urang eta cedak eta mah panarajang tajongan tinu baju sing sarua hideung eta teh ditakis ku leungeunna si Ebot bari langsung si Ebot teh ngajuralit ka tukang kabanting aya kana 5 meterna puk 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 cegedeg eta mah si Ebot teh geus nangtung deui pancuh dina tangtunganna dina taneuh sedengkeun anu tadi najong teh ukur ngajuralit sakali tur nangtung dina tangtungan tempat tangtungna si Ebot bari ngomong waktosna seep pamirsa kumaha tuh nah cag urang tunda heula ngeunaan si Ebot jago tanjakan dinten ayeuna teh enjing urang patepang dangu deui sareng sim kuring insyaallah dina waktos-waktos jam-jam sakieu. Yuk pamirsa hapunten bilih abi aya kalepatan nyarios nya maklum dak manusia memang tempatna salah. Yuk wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga